Nah, ieu lalakon, Zaman lalakon. Nu kasurupan teh masuk di adanan nya, anu ada. Kasurupan teh ting naon asup ramahnya di adanan dipangajikeun. Da pinter jurigna teh eta nyuruh. Da sia mah teu boga wudu cenah cek nu kasurupanana. Aing teu panas namanya mah teu boga wudu. Tah eta istimewa wudu teh gitu. Jadi jurig oge mal panaseun gitu. Di adanan kurang lamun urang teu boga wudu. Mata usahakeun adan teh kudu wudu heula kade. Rata-rata mah jelema keleuweung adan, geus adan wudu heula. Alasan wudu heula. Wudu heula geus wudu kakaraan. Adan geus adan salat sunat qoblah atanapi geus asa ieu mah. Ada geus adan teh ka mana mah wudu heula aya ulah. Da geuning jurig oge teu karasa panas, da kenal maneh teu boga matak pantes meureun urang di mana adan tara datang ka masjid urang mah teu wudu heula adanna. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum bisyaqar al-ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Allahumma rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma fahimna ilma syari'ati wa tariqati wasta'milna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi jibna ilman wa fahman minka bi rahmatika arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du, alhamdulillah puji syukur sangat kadat Allah Subhanahu wa taala. Kudu irodah mantena urang sadaya dina kasempatan tiasa patepung lampah perjongok berupa mudah-mudahan pertemuan urang sadaya ngasilkeun ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sareng salam Allah salamina dipacurakeun ka junjungan urang sadaya Nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, ka para tabi'atna turun ka urang sadaya kebetulan anu pamudah-mudahan urang sadaya hasil syafaat dunyana terutama syafaat mazhab dina dinten kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah ahli rutinan pengawasan dalam minggu anu kupribados hormat dosa Bapak anu mulyana, alhamdulillah di kesempatan ini waktu urang sadayana pada khususna pribados tiasa hadir, tiasa sumping, tiasa neraskeun hanca urang sadaya anu pantengan sekian lama tertunda satu acan Ramadan anu pas hampir pantengan sawal para muslimana Dzulqa'dah anu mudah-mudahan bae urang sadayana sababiahna pantengan pribados katepung langkah perjuangan silaturahim sareng para jamaah sadaya izin jadi dengan sababiah laras-laras duit kana sakemudahan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba ayyuba sallallahu fi rizqihi wa yunsala fi azali falyasrahimah. Sajadi anu dikaresep yang dibarakahkeun iswahna, barakahkeun rezekina, mangka tepungkeun silaturahmi. Mudah-mudahan ku pertemuan urang ayeuna silaturahmi pribados sareng para jamaah sadaya yang jadi sabab urang sadaya bersatu ka Allah para nyanyi yuswa sinareng sehatna barokah rezeki dengan segala perusahaan urang sadaya jeung laras ngasilkeun anu barokah manfaat maslahat dunya akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin. Karena urang sadaya alhamdulillah
Nyasangkeun kewajiban sebab rotinan pangaosan anu jelas Kang Rasul duniakeun tadi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi hadir ka pangaosan diberi ilmu salah salios kafarduan anu dipadukeun ka setiap muslimin muslimat anu teu kaukur yuswana sepuh anomna disebut muslimin muslimat kataklif ku ngalaksanakeun kewajiban kafarduan thalab ilmu. Jadi tak ya alasan kalau tengah kuring mengorak kene atau nabi kuring ke sekolah sebab talab ilmu mah yuswa terjadi halangan sepuh diwajibkeun murang kali anu ge budak ngarora ge sami diwajibkeun bina muslimin muslimat terkecuali jika Rasul teh batas diberi ilmu mah minal mahdi ila lahdi tiniti lahir diwajibkeun eureuna pangaosanna Ereuna talab ilmu mah di mana orang parantos nangkarak baeut maot kasebatna eta mah namanya gugur kewajiban talab ilmu. Sareng wasikeun urang bernapas, sareng urang tiasa bergerak, sareng urang sadaya masih kene jumeneng di alam dunia disebab talab ilmu dipadukeun diwajibkeun melalui hadeuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kewajiban anu dilaksanakeun ku urang sadaya kapaduan anu dicumponan ku urang sadayana cing laras-laras urang sadaya hasil barokahna tiasa ngaliwikeun ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sadaya anu pribadi hormat anu insyaallah qalbi. Alhamdulillah kesempatan ngeraskeun panuntun hanca anu tipayun masih dina beres uningakeun sebab batal wudu anu batal wudu mengulang ingat batal wudu teh aya dina kitab aya 4 perkara anu batalkeun kana wudu. Nomor kahijina aya anu kaluar tina sarahiji parawangan 2 nu payun maupun anu pangker. Kaduana terkecuali nu kaluarna teh ilal maniat eta mah teu batal. Nomor kaduana ilang akal ku sabab sare salianti sare ya terkecuali anu sarena teh mumangkinin makna dahu anu calikna tetep calikna teu robah tempat tina tempat calikna. Nomor katiluna paantel 2 kulit isi sinareng pameget anu parantos ageng duanana tanpa aya halang. Nomor kaopatna nyabak kubul adami buleutna termasuk ayeuna enak kubul sinar dubur bibat lirohatin au bitil asabi kubatin damal pandangan atau kubatin damparamu. Dina kesempatan ningakeun di mana urang batal wudu naon anu diharamkeun ya di mana urang batal wudu teh manin taqodo wuduhu hurim alaihi arba'atu asya'a. Tadi manu ngabatalkeunana lamun urang batal wudu urang teh diharamkeun manin takodo man ari saha jalma intakodo anu batal naon wudu eta jalma di mana urang batal wudu hurima diharamkeun alai kata jalma naon arba'atu asya'a 4 perkara di mana urang batal wudu diharamkeun 4 perkara ari haram teh teu meunang ulah diulahkeun urang migawe eta 4 perkara di mana urang batal wudu. Nu batalna kudu tadi teh 4 perkara. Di mana geus batal urang teu meunang migawe 4 perkara diharamkeun hukumna. Mana di antawisna as-shalatu hiji haram salat. Di mana urang batal wudu haram salat. Anu haram salat ieu teh di mana urang beureun salat tanpa wudu. Lain kieu kunaon maneh teu salat pan batal entah kuring tara salat anu akhirna moal poe urang penting tara eta mah lain deui caritana nya. Naon Kang teu salat pan batal kuring mah haram pan kitab lagi cenah haram anu teu boga wudu mah haram sa teh mun batal nya mun batal wuduna. Mari dina hiji riwayat aya hiji jalmi ku padamalan hirup di alam duniana ku Allah disiksa di jero kuburna disiksa teh 100 kali ngagitik di jero kuburna digitikan ku malaikat. Cek kata jalmi anu di jero kuburna ya Rob abdi teh nyuhkeun keringanana tong 100 kali ngagitik sakali we atuh ku Allah dicumponan
tina asal 100 kali ngagitik sekali deungeu ku Allah ditengeuna kur sakali mulai malaikatna ngeun dahsatna sakali deungeu di jero kubur ku Allah Subhanahu wa taala ti kahurung eta jero kuburna ku neraka jahanam sakali deungeu sakali ngagitik komo lamun 100 kali ngagitik. Jadi tadina teh yang ringan jalma teh ulah 100 atau Gusti irang-kirangan cek Allah siap pokola dikurangan jadi sakali ngagitik ngan sakali ngagitikna eta jalmi di jero kuburna pinuh kusuna neraka jahanam ku ukuran orang mah budak kurung nya jero kuburna ditaros eta jalmi. Nah naon pagawean anjeun hirup di alam dunia? Ieu riwayat dina sarah kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah nomor K35 hadis K35. Jawaban cek kata jalmi jawabanana kuring baheula di alam dunia salat teu boga wudu. Ya. Jadi salat batal wudu ngalaksanakeun salat teh lain ngundang ganjaran justru ngundang siksa digitik walau jaga di jero kuburna sakali ngagitik hurung jero kuburna kunaon pagawean eta jalmi di alam duniana salat mah salat ngeun teu boga wudu ya, salat mah salat ngeun teu wudu heula beres ayeuna salohor pat-pepot itu salat bae berarti mah salat justru lain menang ganjaran malah surkan Rasul nih keterangan layak bahwa salata ahadikum ida ahdasa hatta yatawa doa layak balu manarima sallallahu Gusti Allah salat ahadikum karena salat salasi aranjeun kabeh ida ahdasa hatta yatawa doa Allah manarima karena salat aranjeun kabeh ida ahdasa di mana batal nya wuduna hatta yatawa doa terkecuali wudu deui jadi Allah manarima karena salat urang lamun salat urang dina hartos batal teu wudu deui bisa jadi sababiah malah dina ayat anu tadi ningakeun masalah kakum bisakor lam ayeuna bahasana naon mane kayak gini dan kasakor lam naku minal musallin pan abi teh baheula di dunia tara salat gitu jadi masalah kakum bisakor tara ukuran urang ayeuna mah kunaon mane jalan-jalan ka neraka sakor gitu nya jalan-jalan ke neraka sakor mane beda jeung batur jawaban teh lam naku minal musallin abdi teh tara salat di dunia nya heuman salat anu mana? Salat di mana urang batal ngalaksanakeun salat. Anu tara salat mah lain diceritana eta mah pawailul lil musallin. Jelas kanu tara salat menaraka bagianana. Ieu mah di mana urang batal. Ya, batal wudu mah haram salatna oge. Malah malitarina salatna ku Allah lamun urang batal wudu ngalaksanakeun salat. Ay layak balu salat ahadikum hina hadasa ila ayat tawadoa. Tafsiranna aya hadis Allah manarima kana salat sajaranjeun kabeh dina waktu batal wuduna ila aya tawadoa terkecuali wudu deui. Jadi lamun batal wudu dek salat heuh buru-buru we wudu deui laksanakeun salat. Pakila salatu ila ala pakidil tahiraini terkecuali kerjami anu langgeng hadas. Ya, terkecuali jaman langgeng hadas. Zaman ulang hadasan kumaha jalmi anu selalu lamun itu teh terus itu ya lamun ayeuna panggil tenang lamun beser terus teh kaur wudu perut deui teh eta mah disebutna teh jalmi anu pakida tuhurain jalmi anu langgeng jadi langgeng hadasan terus ya batal wudu deui batal deui wudu batal deui teh eta mah wa yusalli fardhu dunal mafri laksanakeun salat. Karena orang wudu ayeuna salat Isya, buru salat Isya. Ya, sekalipun orang geus wudu batal deh eta mah beda deui. Beureun eta mah boga panyakit. Ya, beser mah boson mah eta panyakit. Duna napli dihormatil waktu jeung salat lagi dihormatil waktu. Ngahormate kana waktu da puguh salat mah teu nyumpanan kana syarat jeung rukun lantaran batal wadatul. Ieu teh salat anu mana wae di mana batal teh salat fardu maupun sunat. Di mana batal wudu mah teu sah salatna. Dek salat fardu dek salat sunat. Pamana urang geus kerek sare. Ek salat tahajud upana urang teh jam 2. Deure salat teu wudu heula moal meunang ganjaran. Lantaran salat teu wudu heula. Sok sanajan salat sunat. Wa bimana salat khutbah di Jumat. Dina mana salat kita kumaha mun khutbah Jumat.
Manggi khutbah Jumat teh nilaina lil ibarat ngagantian salat anu 2 rakaat. Margi Jumat teh ngagantian tina salat lohor. Salat lohor teh 2 rakaat. 2 rakaatna khutbah Jumat, 2 rakaatna deui ayeuna ku salat Jumat. Sabe dia wa mana salat khutbah til Jumat? Ari mana salat Jumat kumaha sarua. Lamun urang keur khutbah batal. Nya teu ini istilahna di mana orang batal udah sekerana khutbah Jumat, malah dina keur khutbah Jumat. Jadi nilai khutbah jeung salat teh teu malsah ayeuna bahasana khutbahna urang mah meunang ganjaran urang Jumatan urang lamun keur dina waktu khutbah Jumat urang ngobrol ya ngawangkong we keur khutbah teh ngalir ngidul ka teu ka dieu batal bahasana we. Jadi paman lago pala Jumatalah saja anu laga teh keur khutbah ngobrol ka teu ka dieu mangka batal teu meunang ganjaran Jumatna. Istilahna ini Jumatna teu meunang ganjaran tina eta Jumat. Anu saterasna dina khutbah Jumat kumaha lamun teh urang teh teu ngomongan urang mawa budak katana aya budak gigireun ku urang teh dicarek carekna ku isarat kieu umpamana antara urang teh malotot angkat tangan batal sarua dina wajah sabab bahwa khutbah Jumat nilaina lil ibarat salat. Khutbah Jumat teh teu sagawaya gitu margi ngagantian tina salat teh teu meunang gitu ku isarat ge pana urang ka budak teh ku isarat mun cereng atau malotot atau napi ngangkatkeun panangan ceuk urang teh ganeng gitu nya sok kitu nya ka budak teh keur khutbah batal urang teu meunang ganjaran tina eta laga urang paman lago pala Jumatalah saja nu laga mangka teu meunang ganjaran tina eta eta payahna gitu nya tahan we sakalipun hate kumat bang sok ngesang urang man budak teh geureuy nya teu da karasa pami geus kudu urang kali ngiring Jumatan geureuy we urang teh keur khutbah teh ditoen heuda batal dipolototan sarua keneh urang teh cicing bari hate mah ngesang masuk ngesang budak heureuy urang keur cicing mah era ku batur ngesangna teh kurana lain era ku Allah era ku batur sebenarnya era itu nyari tempat ngesang budak teh urang dipolototan geus komo ditoel cicing ganeng keur khutbah komo kitu mah ku isara ge batal ieu teh keur nilai bahwa khutbah teh seolah-olah salat 2 rakaat nya 2 rakaat mana urang khutbah Jumatna atanapi wasajudati tilawah wasujudi sami sujud tilawah atanapi sujud syukur ge merenyogikeun kana gaduh wudu teu sah sujud syukurna lamun teu boga wudu. Contoh lamun usumeng bahasa geudeung di piala presiden aya nu ngagolkeun sok sujud syukur nya sujud syukur teu sah da teu boga wudu heula teu sah kana wah hebat cenah pemain teh ka sujud syukur langsung nyebut kitu nya teu sah lantaran teu boga kajawa mun ngagolkeun teh wudu heula lanjut sujud syukur kakara eta mah geus ngagolkeun teh ini telah kacai KMCK langsung nongeng di lapangan teh sujud syukur eta mah memang jadi sujud syukur eta kade wudu heula teu ada bisi urang nonton gol sujud syukur geus wudu heula kade lamun erek sujud syukur atanapi sujud tilawah mah di mana urang maca ayat Al-Qur'an dugi kana ayat sajdah lamun dina surat aya di surat Iqra nya wasjud waqtarib pas wasjud teh sujud heula ya ieu lalakon urang teu apalnya imam teh maca surat Iqra ari pas wasjud jo sarujud kabeh nah iku naon sarujud urang abis can apal yen eta teh ayat sujud tilawah sujud heula ka handap sujud wasjud waqtarib ruku deui sujud deui mantap usahakeun lamun urang salat berjamaah ulah maca eta we kira-kira teu hafal musame mah gitu nya entong mah maca eta bisi apa nih pan kudu eta mah ayat sajdah mah wajib sujudna wasjud waqtarib wasjud teh sujud heula waqtarib eta teh sujudna sujud tilawah ari sujud syukur mah di mana urang menang kanikmatan, urang menang kebahagiaan, tercapai cita-cita, segala maksud sinarang tujuan berupa ku sujud syukur, ku maca urang sujud nawaitu sujuda syukri lillahi ta'ala baca dina sujudna sajadal wajhi lillahi khalaqahu wa sawwarahu wa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwati patawa asal halikin eta sujud syukur
Jadi manjatkeun syukur ka Allah, dikersakeun ku Allah. Teh saya nama orang setiap tetepan geus sujud syukur. Anu istilahna dawam antara ba'da maghrib beres tetepan sujud syukur orang ti subuh nepi ka maghrib dipasang kalancaran, kesehatan, keberhasilan. Da disakalikeun sambil sakali mah kasyukuran nikmat kulobana apanya urang teh kirang barat teh. Taya nilai bahwa dina batal wudu teh teu diharamkeun ngalaksanakeun salat. Jadi teu sah salatna lamun batal wuduna wudu heula buru-buru salat. Termasuk kategorina khutbah Jumat ge lantaran ibaratna salat 2 rakaat otomatis khutbah Jumat kudu boga wudu di mana urang ngupi khutbah Jumat. Termasuk sujud syukur senareng sujud tilawah. Ayatna jelas ieu hadis-hadis sahih bahwa disebut ngalaksanakeun salat batal wudu teh mah ditarima ku Allah Subhanahu wa taala baik salat fardu maupun salat sunah. Wa salasati janazatin salat janazah sami nyalatkeun mayit urang da teh salat umpamana ada nyalatan mayit yang mungkin bareng teu wudu oge miluan ka urang umpamana sami da ngaranna ge salat wajib boga wudu heula nu dihariwangkeun urang nyalatan mayit teu boga wudu heula bisi datang penting ka urang nya maneh mah teu wudu heula cara gagabahe kumaha urang teh luncatna mun urang nyalatan mayit teu boga wudu bisi ditawel ke waktu penting gagabah cenah maneh mah ngarene ka urang nyalatan maneh mah teu boga wudu ka urang ya bahasa kitu Pak jadi boga wudu nah ieu lalakon zaman lalakon nu kasurupan teh masuk di adanan nya anu ada kasurupan teh ting naon asup ramanya di adanan dipangajikeun da pinter jurigna teh eta nyuruh da sia mah teu boga wudu cenah cek nu kasurupanana aing teu panas mah teu boga wudu teh eta istimewa wudu teh kitu jadi jurig oge moal panaseun gitu di adanan urang lamun urang teu boga wudu matak usahakeun adan teh kudu wudu heula gade rata-rata mah jalma keleuweung adan geus adan wudu heula alasan wudu heula geus wudu kakaraan adan geus adan salat sunat qoblah atanapi geus sasa ieu mah keleuweung adan geus adan teh ka mana mah wudu heula ulah da geuning jurig oge teu karasa panas da kana maneh mah teu boga matak pantes meureun urang di mana adan tara datang ka masjid urang mah teu wudu heula adanna jadi teu karasa panas ku jelema nu di sawah teh nya lantaran urang meureun adanna teu boga wudu heula sekalipun adan teu disyaratkeun boga wudu saena mah kitu ini sok urang ulah geus adan ngaleos di kaluar jadi mah geus adan teh langsung netepan salat sunatna jadi kategorina di mana batal wudu haram salatna sekalipun salat sunat anu sami jeung salat seperti nyatana sujud syukur sujud tilawah sinareng khutbah Jumat teh anu dua disebut ge khutbah Jumat dua teh jadi dina khutbah teh khutbah awal khutbah kadua anu saterasna diharamkeun kerjana anu batal wudu teh wa tawafu haram tawaf ada pardon auna plana eta mah rek tawaf fardu rek tawaf ayeuna sunat tawaf di mana ieu mah meureun khususiyah keur bapak ibu haji nu ngalaksanakeun ibadah haji atanapi ngalaksanakeun ibadah nu ngalaksanakeun tawafna mari eta tawaf fardu aya tawaf sunat di antawisna ka tawafil qudum seperti tawaf qudum eta qudum teh tawaf datang ngurilingan Ka'bah dina waktu datang eta teh disyaratkeun boga wudu margi dina katerangan li khabaril hakim at-tawafu mimma jalati salat margi tawaf teh diumpamakeun seolah-olah salat kumaha tuh ayeuna umpamana jadi sok aya bapak haji ibu haji tawaf pan bergandengan tangan jeung lain muhrim tapi teu batal justru di mana urang hajiana urang lamun madhab Syafi'i urang ngalih heula ka madhabna madhab Maliki atawa Hambali anu teu batal padak jeung lawan jenis jadi sekalipun da kabayang atuh urang nya lamun urang madhab Syafi'i nya pagagot muter ayeuna dina waktu hajian lain jelema 1000 2000 puguh seluruh dunia kumpul ngalaksanakeun tawaf leuheung lamun urang meureun pas ayeuna wudu pas batal wudu kabayang keur muter kurilingan urang batal neangan cai ka mana can anu kalayan can muter ka
kabeh didinya urang ngalih heula madhabna urang kajian mah nya teu paman urang madhab Syafi'i ngalih heula anu madhabna anu teu paantal teu batal basara terojulin teh tadi jadi aya madhabna ngalih heula madhabna ngan ulah teh urang di dieu we da etop naon tawaf di lapang urang di dieu nya kukurilingan ngayeuna tawafna anu majalati salat bedana sekalipun ayeuna tawaf diumpamakeun sawalah darajatna sarua jeung salat mun aya bedana ila anallaha ta'ala ahala bihi nutku ngan bedana Allah Subhanahu wa taala ngahalalkeun dina tawafna anu ngomong gitu pamanna toko pala yang tuki ila bi khairin ngan wayahna deui keur tawaf we tiasa nyarios ngan nyarios teh kadah nyariosan anu sae bedana di tawaf teh disaumpamakeun darajatna sami jeung salat ngeun bedana dina tawaf mah tiasa nyarios ngeun nyariosan kada anu tapi dina salatna panteu ngeunaan nyarios nya urang teu meunang ngobrol keur salat mentang-mentang salat sunat tarawih ngareneng tadi mana jeung naon buka euy ya teu meunang atuh nya nu hak we ka teu kadip keur salat mah teu meunang nyarita salat mah salat we jadi batal malah tawakal nyarita luncat tarik ge urang keur salat lain tarik teh urang luncat mah rada luhur aya rada ngagarayam kana sungkut teh luncat urang teh batal salatna ge nya eta komo teh ka acul-aculan keur salat mah nya cek acrok-acrokan keur salat jadi memang salat tawaf sedarajatna sarua jeung salat ngan bedana dina tawaf mah tiasa nyarios ge meureun ngan bi khairin ngan wayahna nyarios teh kalajelas anu sae anu saterasna para jamaah sadayana wasalisuha nomor katiluna anu haram keur jami anu batal wudu teh nomor katiluna diharamkeun mashafi nyabak Al-Qur'an atarapi dibaca mushafi mangga dibaca mashafi mangga dibaca mishafi mangga nya mushaf mishaf mashaf mangga mimna tiasa dibaca PS doma mushaf tiasa dijabar-jabar mashaf tiasa dibaca JR mishaf anu paling rojehna paling istimewa dibaca mushaf atarapi mishaf mah jarang sok aya dieu mushaf aya mashaf mah wae eta di mana-mana menurut kaul ulama ahli nahwu mushaf mashaf mishaf mangga jadi nyabak Al-Qur'an naon ari mashaf teh wa huwa kuluma kutiba alaihil qur'anun lidarasatin ari ngaran mashaf teh kuluma setiap perkara kutiban diseratkeun ali kana ta perkara teh naon Qur'anun Qur'an ayat Al-Qur'an eta mashaf nya da seperti anu urang Al-Qur'an 30 juz eta mashaf naon sababna margi Al-Qur'an apa awalna teu dimushafkeun da asalna ge pan ayeuna tim Kangjeng Nabi ti Allah ti Lauhil Mahfuz disakalikeun ka langit dunia nya dina malam 17 Ramadan ti langit dunia melalui Jibril ka Kangjeng Nabi mah dina ti langit dunia ti Lauhil Mahfuz ka langit dunia mah disakalikeun malam 2 malam Lailatul Qadar ayat Al-Qur'ana inna anzalnahu fi lailatil qadar Allah nurunkeun Al-Qur'an teh ti Lauhil Mahfuz ka langit dunia mah malam Lailatul Qadar disakalikeun kabehanana tah ti Lauhil Mahfuz ti langit dunia ka Kangjeng Nabi nya ti langit dunia ka Kangjeng Nabi mulai malaikat Jibril malam 17 Ramadan eta teh disakalikeun sesuai kaperyogian Kangjeng Nabi kabutuhan Kangjeng Nabi waktos berhadapan sareng para jamaahna termasuk para musuh-musuhna anu ayat pertamana malam 17 Ramadan teh nyata mun Iqra teh Iqra di Gua Hiro teh eta malam 17 Ramadan eta urang dengan setiap malam 17 Ramadan sok aya peringatan nuzulul Quran padahal inna anjalnahu nama jadi teu salah eta margi ti Lauhil Mahfuz ka dunia nama malam Lailatul Qadar ngan ti langit dunia ka Kangjeng Nabi malam 17 Ramadan jadi urang teh jarang sugan urang dina bulan Ramadan malam nuzulul Quran malam Lailatul Qadar ya, da punggu eta mah ti Lauhil Mahfuz ka langit dunia. Tak asalna mah tidak bermashaf. Maksudnya tidak berbentuk 30 juz gitu tah ya kan. Di Jibril ka Kangjeng Nabi pada ayatna kan lain ayana Al-Fatihah kan lain. Lain
Al-Fatihah ayat naon mimiti teh, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi Al-Fatihah tadi dinya doge sahabat anu opat, tiap sahabat anu opat pamit telepat, ti sahabat Utsman pamit telepat, juga Utsman uga Umar. Ti Utsman ningal puguh ayeuna geus hapit pan, Rasulna hapit da puguh katalan para sahabatna. Ngatara teh Pak ukuranna ge eueuh harita di zaman Kanjeng Rasul bentukna ge nu dihariwakeun ku antawis ayeuna Sayyidina Ali marentah ka Utsman bahwa sok sieun terjadi Al-Qur'an musnah di alam dunia urang geus eueuh Qur'an eueuh kumaha gitu urang geus eueuh nu katalan tidinya rundingan mun zaman ayeuna meureun aya sidang rapat aya ngabahas kumaha carana sok atuh mashapkeun mata bahasa ge setiap perkara dituliskeun ayat Al-Qur'an eta mashap disebutna ya. Di zaman harita zaman sahabat pamit telepat Utsman pamit telepat nah sok Sayyidina Utsman kaulat leuwih hade ayeuna daek keneh gawe beuripuh ti isuk ti ka magrib daripada kudu ngumpulkeun ayat Al-Qur'an sababna margi di zaman sahabat Qur'an teh anu nelatkeun dina tulang onta aya nu dina daun-daunan dina kertas di mana we diselatkeun titah dikumpulkeun harita kabeh teu lieur kumaha tuh ya mudah nyiapkeun anu titah dikumpulkeun dimashapkeun gitu dimashapkeun dari dimashap teh tentu kan lebih kana ti khususnya jika urang ayeuna terus jadi mashap jadi mashap tata teu meunang urang batal wudu nyabak Al-Qur'an saranya mashap ya bentukna mashap kulo mah kutiba Al-Qur'an lidarasatin anu tujuan urang teh nyabak Qur'an teh kadarus walau umudan aw lahwan aw jildan aw kertosan sok sanajan eta Al-Qur'an mashap teh bentuk nama dek tihang pamana tihang sakitu ngajeng atanes ieu Qur'an lain kertas tapi diterusna dia kurang teu meunang ieu nyabak lantaran ieu mashap atanapi saur di dieu aw umudan tadi aw lahwan papan urang papan we nyieun 30 juz cenah papan wayahna urang nyabak papan anu ayat Al-Qur'anan kudu aw jildan atanapi kulit kabadan sok aya mana kulit naon geuning di kulit saya kulit wayahna kudu bangun aw kertas buh kertas mah nu dibaca ku urang ayeuna kertas ayeuna wa kharaja bidalika annami matu kaluar bidalika kuna salian ti eta teh lamun urang ngalap berkah ya namimah tabarkah ay ma yuktabu biha syai'un minal qur'ani litabaruk urang nyeratkeun ayat Al-Qur'an kana eta tihang kana eta papan kana eta kertas kana eta kulit teh litabaruk pikeun ngalap berkah wa toliqu ala rasi masalah contoh di berkahna dibawa kana urang eta mah teu kudu boga wudu contoh sok aya nu jualan angingan anu bentukna aya tanapi sok aya kulit ini kulit aya ayat Al-Qur'an eta teu bae teu boga wudu ge naon sababna lantaran urang lain masak teh mah litabaruk ngalap berkah atanapi nu sok hafal isim-isiman mah nya sok aya isim nya ya mana ya isim ditilai ayat Al-Qur'an bener teu kudu lantaran eta mah litabaruk ngalap berkah mun sok aya geuning nu aya bayi masuk aya kang kalung nu aya aya saraan kang gulungkeun bisi dicabak juri beureunya kang kalungkeun ti barkah teu naon matak sok aya jelema nyakuan masuk aya dengan beureum dinya beureum di kana loketkeun anu akhirna setiap brek papak pasti dilaan loketna anu akhirna kajadian asana lain berkah duit leungit loket eueuh gara-gara aya eta isim tah nu tersepen isi mah kadinya ngujieuna teh nya kanu ngatersepen isi mah naonan cenah eueuh ti Rasul kan udah cilaka sebenarnya mah lamun urang boga anu kitu diteureun dina loket anu akhirna teh KTP eueuh SIM eueuh duit eueuh inget geus ieu mah kunaon ku tadina aya ayat Al-Qur'anan sieun ka bawah tenan ku urang teh leos aya geus inget teh eueuh mata seuri nu teresepan waktunya cek derek ke nuke aya tabaruk teh naon kan bae ngompol ke teh naon gitu naon sababna li tabaruk eta mah ngalap berkah naon sabab ngalap berkah na pas urang teh tamulaka ayat Al-Qur'an nu yakin mukjizat ti Allah kan urang berkah na sakalian itu nang berkah we sakalian ngaliwat nya ngariung barokah we nya ku sangu liwat urang ngara ka barokah aya ku Al-Qur'an teh ngalap berkah jadi Al-Qur'an mah
Jadi dibawa keberkahan luar biasa, membawa keberkahan dunia sareng akhirat. Eta mah tujuanna litabaruk. Masalah palairu masuk teu haram nya bang papek wae eta mah. Disebut isim nu kitu mah. Atawa napi urang sok aya angin anu kiring zaman baheula sok aya rompi anu jerona teh ayat Al-Qur'an unggul. Kenapa eta mah supaya anti golok, anti peluru. Aya eta. Anu ngamuhit nu kitu boga. Ya. Pas dikadek teh teu teurang bener. Kebenaran bedana mintu ya, diterang nah bisa jadi memang ayah ngan mungkin ku 2022 mah geus teu kalaku margi gagahna 2022 mah teu loba duit teh gagahna mah ya beda jeung zaman baheula mah anu aya jago baheula mah lain jago sagala dikadek teu teurang kitu teurang ku ayeuna mah kudu boga duit nu teu teurang ku ayeuna mah nya beda. Jadi ayat tabaruk itu tika teterak gitu ke peluru teterak. Kunaon teh ayat Al-Qur'an li tabaruk eta ngala berkah nya ngala berkah. Anu saterasna wala hamluha malam tanusu mushafan urpan ngan wala hamla ulah dibawa terkecuali lamun urang boga nganyatakeun eta teh Al-Qur'an aya mah ditabaruk we ieu mah nya teh urpan. Paida kutiba Quran kulih layu kalau lahu tamiman wala sagiran kumaha kieu yakin adina isim nu kitu mah hiji dua ayat 3 ayat mal sadaya kumaha lamun kieu urang nerapkeun umpamana 30 juz umpamana kabeh urang sadaya diseratkeunana tujuan ditabaruk wala sagiran layu kalau lahu tamimah eta mah teu disebut ari 30 manya 30 juz dibawa urang teh nek pengbal hayang meunang cenah moal naon deui Quran leutik cenah teh anggar kudu boga wudu eta mah 30 lain saeutik nya pasal aya Quran teh nu alif nya aya ya mun aya mah anu samikeun ge aya Quran teh 30 juz tapi alif eta teh cek kolot mah jimat cenah jimat kumaha teh 30 juz leutik kitu ek teh unik kumaha nya ulah uji kanu lainnya jimat teh ku luar biasa na dari gede mah geus biasa pan urang dari Quran gede mah rada leutik pan aya tapi pernah ningal gitu nagaduhan leutik naon dia teh jimat teh jimat kumaha 30 juz atuh jabawana ge eta mah waya mawana ge kudu bawa udah eta mah Al-Qur'an da puguh 30 Al-Qur'an aya kieu nu karek saayat 2 ayat di tabaruk mah kunaon ieu nyakuan kertas aya payu ka awewe teu naon eta pek wae teu boga udung ge eta mah di tabaruk sababiat sapaya ge nya minta doa cenah soal dina surat Yusuf cenah ayanya supaya nu ada tulis ke janteun dina tarang bakal awe teh nyeun ningali awe da puguh dina tarang naplok ayat Al-Qur'an awe teh kabeh nempro we cenah tuh kurang pada nempro we da aneh teh atuh da aya jelema cenah tarang naplok ayat Al-Qur'an nya kaget atuh lain bogohon hayang nimpuk paling gede da beda ti batur eta unikna gitu unik teh sok we coba teh nu teu payu taplokeun we sok irit kae berarti marolong mah we ka urang unik sabab beda jeung batur nah paling berat sore dia mashapan wa in qasara dalika paling berat tali qasdihi qala Ibnu Hazar Ibnu Hajar wa ibratu bi qasdi darasa wa tabaruk bihalil kitabah duna mabadaha tah ieu cek Ibnu Hazar keur posisi ngondisikeun teh tinggalna mimitina tabaruk jeung lain tabarukna teh Sor Ibnu Hajar pikos di darosati wa tabaruk teh bihalil kitabah dina waktu nulisna dina waktu nyeratna ayeuna duna mabadah lain sabada nulis contoh urang boga aya umpamana gaduh kertas adik atanapi sok aya kolotna kulitna nya kulit meong nya irisan eta Al-Qur'an tina waktu urang nulis eta teh urang teh rek niat keur ngadaras niat keur bacaeun atau nek ngala barakah lamun niatna litabaruk salatuna di barakah we nya ayat dina kulit keur sakuanu supaya barokah sagala rupina eta teu kudu boga wudu tapi lamun pas urang nyeratna niatna ieu mah niat Al-Qur'an we da puguh Qur'an teu boga bisa dina kulit ieu eta mah kudu boga wudu jadi Syaikh Ibnu Hajar ketentuan antara tabaruk jeung lain tabaruk teh dina waktu nulisna lain sabada nulis kade tak bisi urang gaduh nu kitu tujuanana urang mah heuh da urang mah ditabaruk we kitu da urang geus mese da urang teu apal nyeratna mah nya da saya tulisan ieu mah bisi urang pribadi nyeratna sok aya nu nyerat bismillah ya bismillah seratkeun
atau nabi ayat non terangkeun tujuan li tabaruk eta. Lamun li tabaruk mah teu boga wo, teu kudu boga wo. Lamun tujuan li darosah pikeun ngadares keur bacaeun. Ada saya mawa Quran 30 juz mah kuring ngadek nulisnya dina kertas, nulisnya dina kulit atau dina naon dina papan supaya geunah maca eta wayahna kudu boga wudu. Ya eta Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani ya keur ngabedakeun supaya urang ayeuna mana di tabaruk teh di mana tabaruk jeung lain tabarukna. Ternyata antara tabaruk jeung tabaruk dina waktu urang nyeratna gitu. Nyeratna eta dina waktu nyeratna li tabarukna. Wa bil kitabi nafsi aw ghairihi. Nah eta merek nyerat Quran atau nabi nyerat batur. Tetap lamun urang mesen kitu taras keun imang ieu teh bacaeun li barakah. Ieu barakah we yang insyaallah moal nu kieu insyaallah bakal duit 100.000 ge bakal awet naroke teh dijajankeun mah asal bawa ieuna gitu nya. Moal leungit duit teh cenah asal tong dijajankeun. Cobaan mun urang teh boga duit 50.000 teu naroke bungkus kudu kitu. Asal tong dibelikeun mah leungit eta duit moal. Jeung malekeun aya di bawah mana ge nya mal leungit duit saya di asal syarat tong dijajan gitu ya berkah eta nya jajan usapan hukum berkah nawe aya rokok dibuka berkah nawe hasilna we teh aya rokokna nya da pokok berkah unggul tabarukan. Jadi saterusna deui para jamaah sadayana bila uzratin nah dek diburuhan atau nabi gratis sama nyerat nama cek pangeriskeun kuring diburuhan anger aya niatna lidarosa mah kudu boga wudu sanajan diburuhan gratis ge tapi lamun tujuanna lidarosa mah kudu boga wudu lamun tujuan li tabaruk mah teu kudu boga wudu ieu ayeuna dina Al-Qur'an bila uzratin walamin wa ila pai mustajirin qala Nawawi pitibia Imam An-Nawawi dina kitab At-Tibyan mah wasaun masa nafsul masaqal maktubah al aina harbatil awal jadi wa yahrum masul kharithah ta Imam An-Nawawi mah bahasana la tahrum hadis salasa ta teh cek Imam Nawawi mah nganyatakeun lamun tujuan anak anu tadi teh sekalipun dina kertas tapi lidarosah mah tetep haram kudu boga wudu tapi lamun ayeuna tujuan sok sanajan ayeuna dina kertas badak saayat para sasurat tapi tujuan li tabaruk mah teu jadi sawios-wios teu kudu boga kudu heula. Anu saterasna pernah bade ngosiasi teh kadang-kadang urang teu gaduh wudu heula. Tapi aya yasina lamun anu seueur terjemahanana daripada Arabna lobakeun heula teh urang aya meunangkeun cek para ulama mangawai baca urang teu gaudu ge asal latena loba Arabna saeutik mantap dina aya nah tadinya yasin anu sok dibagikeun masuk seueur latena nya Arabna saged eta mah teu gaudu ge mangga magi seueur latena daripada Arabna eta sapanya oge mana ge kapayun-kapana. Jadi nomor kating haram di mana urang gaudu teh nyabak Al-Qur'an terus wahamluh nah nu terakhir teh mawana tadi mah karek nyabakna kade isim karek dicabak Al-Qur'an karek teu boga wudu mah ieu mah mawana lamun rek dibawa wahamluh jeung haram keur jalma nu batal wudu mawa Al-Qur'an haram nu kumaha ila bimatain payahillu hamluhu mahut tab'an li lahu idalam yakun maksudan bil hamli wahdah terkecuali ila pimatain lamun urang mawa Al-Qur'an teh tujuan nganiatan mawa banda mawa harta. Lamun tujuan mawa Al-Qur'an mah tetep kudu boga wudu. Payahilu hamluhu mahut tab'an aina lima lam yakun maksudan. Lamun urang mawa Al-Qur'an sok sanajan satanggungan tapi tujuan mawa harta dagangan teu kudu boga wudu. Contoh meuli jalan Al-Qur'an di pasar. Lamun wikan kana tujuan manehna mawa Al-Qur'an wayahna nananggungna Qur'an nya Qur'an teh kudu boga wudu. Tapi lamun tujuanna harta dagangan, ieu dagangan ieu mah dah harta Pak. Atuh nepi urang tos di pasar, nesel Al-Qur'an. Lamun urang teu aya mawa ieu mawa ladang meuli dia meuli Al-Qur'an. Tujuanna teh urang mawa harta gitu lah. Lain mau Al-Qur'an mau harta eta mah tiasa teu boga wudu ge lantaran tujuan mawa harta. Entak nu di pasar
Sekurang teh boga wudu si akang eta nyabakan Quran, nyabakan lain niat nyabakan Quran, tapi niat harta dagang. Nah, apa namanya saya sok nanyakeun niat di sini cenah bukan heula apanya? Bukan heula di bawah heula. Coba ditatanggung kumanehna disusuhun kana Al-Qur'an teh. Mun mawa beurna Al-Qur'an ka pasar mah payu kabeh pasti dibawa deui. Teta ieu jadi wahamluhu mahara mawa Al-Qur'an teh lamun tujuan mawa niat mawa Al-Qur'an mah kudu boga lamun niat mawa banda mah teu kudu boga wudu idalah sesaian al-qasal mata wahdah wayahna kudu ngamaksud dianggap harta eta mah itu harta dagangan atau napi urang lamun mawa bareng mah ya ieu mawa harta niatan mawa banda gitulah teu kudu naon bae ngabanda ngabanda teh mawa barang seperti urang beureun nyakuan mawa rokok nah dia mawa rokok mawa banda lain mawa Quran atasna deui tina salieun eta tina waham luhul ayani wahda ka haida qasada ma'al mata ma'al mutamad bihilatima ida qasada wahdah au qasada wahidan labi aini painu yahrumu terkecuali lamun kieu urang ngamaksudna nyatana lain ngamaksud sabana teh bari ngakoh nganiatan mawa banda tapi anger mawa Al-Qur'an jadi lamun niat mawa teh banda wah aya niat mawa Quran gitu hiji unggul nganiatan saja mawa Al-Qur'an walai satu kaunal mata torpan lahu wa mahalul zawajil hamli ari ukuran Al-Qur'an ini teh disebut mata teh torpan sok sanajan leutik gitu wa mahalul zawajil hamli bima nukiro haisu lam yu'ad masalahu bi ayagiro bisaiin jadi lamun tujuan orang sok sanajan leutik gitu ari tujuan mawa banta mah mawa banda mau naon ieu cia mawa ieu mawa banda mawa harta mawa banda lain mawa Qur'an amun mamawa mah Al-Qur'an gede jarang jelema mawa Qur'an mah ya sugan jelema mawa Al-Qur'an ka mana ieu mawa Qur'an tarang rata-rata mawa Qur'an mah ka masjid ka madrasah mun otomatis pasti geus boga wudu seandainya gitu urang suatu saat urang pamanain ngalih bumi ngangkat bumi aya Al-Qur'an tujuan orang minahkeun banda minahkeun urang niatkeun harta banda anu pinah teh eta nu ngaruang teh bantuan ku urang ulah kieu wah ya Quran teu boga wudu nya tong kakak dicoer urang tanya anger nya pamana sakaya yang dibungkus teh teu boga wudu ceuk dibungkus anger da nyabak geus keuna mah jadi Al-Qur'an ke mending niatan banda we mawa banda harta dek pinah ya pinahkeun ku urang sok aya nya jalan teh nyabak Quran atana Quran tadi suhun heula jadi nanya bari jeung medut jeung naon teu komo eta mah nyata aya pisan waham luhu mau Al-Qur'an teh anu saterasna para jamaah saneh wa yustahabu ayakumal lil masak teh sunatna disunatkeun naon ayakuma kudu ngadeg salna eta ayakuma kudu ngadeg jalma lil mashafi kana Al-Qur'an ida qudima bihi alaihi di mana Quran datang ka urang contoh urang rek ngaos tiasa urang teh kudu ngadeg sunatna urang ngaos Al-Qur'an Quran teh ngabagikeun ku saha we urang teh kudu ngadeg saena sunatna mah naon litakrim kana Al-Qur'an ngamulyakeun kana Al-Qur'an ngomongkeun Al-Qur'an ngadeg urang teh ieu saha disunatkeun li masa video kelima alai li anal qiyam mustahabun lil fudola margi ngadeg teh diistimewakeun disunatkeun keur ka jalmi-jalmi anu luar biasa gegeden cek urang mah minal ulama wal ihya ti para alim ulama bedina para aulia amun aya para ulama pantadim ka sok ngadeg bar urang kercari teu ngadeg eta teh istimewa lain mah aya datang pihak kiai itu nanti cirekeun we ditoel kakara minimal urang ngadeg maka sok pilari ku urang takdimna ulama ketemu ulama kiai ketemu kiai tah harapan ngadeg sareng ngadeg duana ngadeg naon tujuanna li ayana li takdim anu takdim di teh bahasana mal qiyam di teh li anal qiyam mustahabatun lil fudola minal ulama ternyata urang ngagungkeun para alim ulama centang lagi ngajadikeun sababiyah eta teh urang ngamulyakeun ka saorang ulama tak sok aya ning sapalihna nah jeung kudu cium tangan cenah ka ulama saudara oh ti rasulna urang leuwih fudola eta leuwih fudola margi di alam dunia ieu mal aya bisa urang sama dari kieu lamun tanpa aya garis da mau ngadeg ti rasul kan rasulna teu aya nya urang ayeuna sugan datang ka Pasir Malang rasul kan eueuh datang ke Pasir Malang sugan sahabat wafat eueuh lain Umar jeung Usman tukang nyadap di mana jeung tukang maculnya
Aya orang kali Mang Usman, Mang Umar aya. Kada lain sahabat eta. Lain sahabat. Antara tidak datang wali songo, bapak sewa. Berarti lu datang naka orang teh para alim ulama. Mata orang teh tadimna margi bahasana al ulama warisatul anbi ulama. Teh warisan para nabi. Otomatis orang teh kudu ngamuliakeun margi sarasana ngamuliakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda orang ngamuliakeun kana pengaruh Muhammad teu meunang di mana orang ngamuliakeun Muhammad sulsadin saperti agama leungit dari urang. Namun urang ketika dedepean yang linu beungan aya ngaliwat juragan loba duit ketika kadeprekan punten da sieun teu dibere duit tah leungitna agama orang teh kehormatan orang teh leungit sieun teu dibere duit. Tapi lil ulama mah lil pudola eta disunatkeun sareng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun di zaman Kanjeng Rasul teh aya ulama tah aya nah sabab teu ada Kanjeng Rasul langsung Pak. Terus ulama Abu Bakar teh disebut ulama. Teu disebut ulama. Da ulama mah ayana geus atbat tabiin ka dia. Wali teh disebut ulama. Teu sugan ieu ulama songo teh aya. Wali songo. Tidinya unsur temiti berenang seperti alimul ulama Imam An-Nawawi, lungsur kaina ayeuna Imam As'ari, lungsur anu ayeuna hiji ayeuna Ahmad Dahlan. Eta geus kiai ka dia. Ayeuna mah kiai aya berenang para ustadna, para santrina, dan ulama lil pudola tak sok pilari kurang takdimna seorang ulama, para ulama habaib maka satika cing kadaprak geuninganna kadaprak ku saling hormatna sing aya istimewana. Naon sababna? Lantaran Al-Qur'an mah komo leuwih ti ulama. Al-Qur'an mah komo leuwih ti para leuwih ti para sahabat. Naon sababna? Al-Qur'an teh mujad Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata ngamuliakeun mana kudu leuwih ti dinya ngamuliakeun kana Al-Qur'an. Muliakeun Al-Qur'an, hormat Al-Qur'an. Urang di mana baca Al-Qur'an minimal urang berenang dek nyanak Al-Qur'an nyabak Al-Qur'an boga wudu heula urang mawa Al-Qur'an boga wudu heula asalnya anu tadi teh margi ayana beh dieuna urang poe ayeuna caleg model kieu urang ngajarankeun isi anu aya dina Al-Qur'an. Ari ditinggal Kangjeng Rasul teh pan berdua nya taraktu fikum amrayni lang tadul abadan idak tamaksum bihima lang tadul abadan. Kaulah ninggalkeun dua perkara cek Kangjeng Rasul. Kanjeng Rasul dua perkara. Di antawisna Al-Kitabu atau nabi Al-Qur'an wa sunnah. Kanjeng Rasul ninggalkeun Al-Qur'an sareng sunah. Teu sugan cek Kanjeng Rasul kaulah ninggalkeun dua perkara. Hiji Al-Qur'an nomor kadua sobat kaulah teu aya. Jadi Kanjeng Rasul ninggalkeun teh nyatana sunah Kanjeng Rasul. Atau nabi kaulah ninggalkeun dua perkara teh hiji Qur'an nomor kadua ulama teu. Tapi nu ditinggalkeun Kanjeng Rasul teh dikantunkeun ke urang teh Al-Qur'an langsung. Di mana ayana sunnah berarti di alim ulama ayana sunnah teh ya bisa ngalaksanakeun sunnah Kanjeng Rasul ayana di para alim ulama ayana urang mah ulama bedeuna da teu mungkin ayana sunnah ti preman mah aya moal nyunah pas preman sok aya Pak kunaon jeung eta dibeureum rambut sunnah Rasul tara salat mah sunnah palebah manehna ya sunnah palebah manehna dan nyunah Rasul sebentar ningali dina bahwa cenah ayeuna dina riwayat rambut Kanjeng Rasul teh hideung henteu beureum henteu sumpang turutan sunah Rasul cenanya nah sunah Rasul mana gitu. Jadi orang tuh salah nyunah gitu ulah salah nyunah terutama urang di akhir zaman ayeuna ulah tergampang disebut ayeuna pemuda hijrah ulah gampang ulah gampang pemuda hijrah pelebah mana tujuan hijrah nu model kumaha gitu nu nyunah nu model kumaha ulah ditingali ayeuna jangotna ditingali ayeuna singkrangna ditingali ayeuna ulah tapi tingali teh detil ayeuna sanadna supaya urang ulah nyalahkeun tina ayana Al-Qur'an dicekal Quran Al-Qur'an dibaca boga wudu sunah dijalankeun mau sasar salilana di alam dunia asal bener Al-Qur'an jeung sunnahna jeung bener anu nyampeikeunana gitu nya nyebar nyampeikeunana di akhir ayeuna pan geus sami geus hese gitu nya bahasana da mal-maih atuh sunnah Kanjeng Rasul dina Al-Qur'an mal-maih da teu aya mah lain babna Al-Qur'an mah da pokok taya sunnah taya fardu taya sunat istilahna taya dina Al-Qur'an disebut Al-Qur'an eta mah kawajib
kewajiban dapurna sunnah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu dugina ka urang teh beureum antara ayeuna lamun aya ti rasulna panginten sunnah teu aya ti rasulna berarti bina ulah ningali kuludolah pinan ulah ningali pinarna tapi tinggalina margi di antara sahabat oge upami telepak di sahabat Umar ayeuna mimiti ayana salat sunat tarawih berjamaah Kanjeng Rasul teu nyontoan di zaman Kanjeng Rasul teu nyontoan salat tarawih berjamaah teu aya. Jadi masing-masing di zaman Rasul sahabat opak masing-masing. Di zaman Umar ningali jamaahna sekian ribu banyak cek Umar palangkah indahna gitu. Lamun ieu ibadah sunat di berjamaah aya kene Rasul teu nyara. Eta teh teu pernah dijalankeun ku Rasul, dijalankeun ku sahabat jalankan ku aulia ku ulama asal bertentangan sareng Al-Qur'an jeung hadis tidak dikatakan dolalah gitunya tapi dikatakan teh hasana eta abdi pesen abdi pangeserkeun Patanatul Wahabi Patanatul Wahabi mari urang bakal kuna fitnah eta teh anu Wahabi ngaku salapi aya dina eta nya Pitanul Wahabi, Pitanul Wahabi abi ningal itu ini aya istilahna keun urang supaya urang teh ulah salah istilahna keun masalah antara kudu teu kudu teu ulah jadi masalah eta mah nya ulah jadi permasalahan mah akidah urangna nu salahna jadi urang teh ulah tika perbedaan anu kitu urang minta ngajadikeun mung ka masjid geun masalah nu kunut teu dosa nu teu kunut teu doraka da eta mah purniyah eta disebutna ieu dina masalah akidah anu beurang mah akidahna urang teh lain masalah purniyahna akidahna jadi urang bisa ngencar ibadah urang kok enak beda akidah mah sarua mana-mana ge sarua ngakuna pangeran Gusti Allah nabina Kangjeng Nabi Muhammad Al-Qur'anul Karim sebagai imam luar daripada eta Nabi ngaku salinti Kangjeng Nabi Quran aya di salinti Quran Al-Qur'anul Karim salinti Allah eta mah yakin lain turuteunana jadi pangintenan terlalu jauh panginten bahasan berkaitan sareng Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an teh salah sajios anu perlu diagungkeun dimuliakeun margi jaminan Al-Qur'an di mana dibaca ke urang Al-Qur'an bakal nuntun ka urang ka surgana Allah di mana Qur'an teu dibaca urang dilalawarakeun Qur'an bakal nyunturkeun urang ka nerakana Allah. Jadi lamun teu teu istimewa kumaha lamun urang dituntun ku Al-Qur'an ka surgana Allah. Nawe urang kaonangan kamudaran di nu hajat jauh cengkat mun hajat teh dicekelan leungeun urang nu boga hajat mangga calikan di dieu sok tuang mah teu bangga kumaha urang eta karek dipupujuhkeun ku jelema hirup di alam di alam surga urang rek ka surga ku Quran dituntun cek urang teh rek kumaha nuntun Quran lain ukuran urang masalah nuntun mah ngeun Al-Qur'an nuntun ka jelema nu maca ngahormatkeun Al-Qur'an lebet ka surgana Gusti Allah. Tapi lamun urang teu daek maca, urang daek maca teu boga wudu, mangka Al-Qur'an bakal ngajerbuskeun, ngajongkolkeun urang ka neraka Allah. Disuntrukeun kula urang disuntrukeun teh pangintenan kasimpulanna tina ieu pangaosan bahwa di mana urang batal wudu haram opat perkara. Teu meunang gitu haram teu ulah. Hiji haram salat. Dek salat padu, dek salat nomor kadua haram tawaf, dek tawaf padu, dek tawaf nomor katiluna haram nyabak Al-Qur'an terkecuali litabaruk. Tabarukna di mana? Di mimiti nyeratna. Tujuan litabaruk di darasah. Lamun pikeun baca leunang di darasah mah tetep kudu boga nomor katopatna mawa Al-Qur'an. Mawa Al-Qur'an teh lamun niatna mawa Al-Qur'an namun niatna nyanak harta mah nyanak banda mah teu kudu boga wudu layak pangintenan salah sios bahasan pamudah-mudahan jadi tambeh pangiling urang sadaya sekaligus mudah-mudahan Al-Qur'an cing jadi imam urang sadaya anu tiasa nyanak urang sareng surga Allah amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.